Sampurasun warti Sunda Sadayana. Tepang deui di sketsa Sunda Bobodora. Bagaimana keseruan menahan tawa di pagi ini? Kali ini sketsa Sunda akan diperankan oleh Regi Maulana, Bunga Permatasari, Gali Jakaria, Fitriani, dan Simanja Ano. Mari kita simak selengkapnya hanya di sketsa Sunda Giwang Himawan. Tong hilap punten di subscribe heula dan selamat menyaksikan. Lumayan ya tabungan Neng kita seur oge ya. Alhamdulillah Neng gini gaduh tabungan. Sugan we atunya urang kepeser mobil anyar deui ayeuna mah. Alhamdulillah Neng teh hoyong meser emas, gelang jeung nu lainna. Tah kitu atuh boga tabungan mah tong sok andalkeun menta ka AA. Nya moal atuh Neng mah milian atosna ge nyalira. Wah, nya kitu. Nya atuh kokoreh we Neng mah. Kokoreh ti mana? Tinu dompet AA. Mang, Yo, kuing rek kawin sia Mang. syukur atuh ge aya rek kawin mah kuing didoakeun. Sing sakinah mawadah warohmah. Apaan maksudnya kieu Mang? Pan urang supaya apal, amang kan geus pengalaman. Supaya urang bisa muaskeun pamajikan. Aya 30 cara ge. Ye, mun urang di malam pertama nya hayang muaskeun pamajikan. Heeh. Aya 30 cara. Kahiji, mimiti di malam pertama teh urang kudu bisa roromantisan nih pamajikan. Romantisnya. Romantis. Bener. Nu kadua, tah mulai ye. Kenapa gerepe? Nu katiluna, ya nu katilu kudu mulai urang teh nyunghai-nyunghaykeun bagian anu parentilna parentingna Heeh. nah kitu Terus aya sana? sesana bikeun ka uing. Cuk, apal tuh karunya si Eha karek oge kawin manehna geus ditinggalkeun ku salakina. Allah mah nya matakna urang mah boga salaki teh kudu bersyukur. Karunya atunya ayeuna jadi rarandaan, Cuk. Nya jadi randa mah ukur ku dua faktor. Kumaha kitu? Mun teu dicokot ku Allah, dicokot ku pelakor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu damang anu. Pangestu, aduh Kang Regi ya dah. Alhamdulillah. Kumaha panganten anyar? Biasa we kitu mang geuning kahirupan mah biasa we kitu komo panganten anyar mah. Lain aya naon nya urang teh? Iya mang, ieu isuk mang kira-kira ide ka mana? Ieu isuk ye. Urang Isuk rek ka kebon, ka kebon, Mm-mm. edek naon? melak sampe, Oh, melak sampe. sugan we hasil jagang ke. Tuh, halus mang. Memang kudu kitu sih. Da lain ya, kudu nama budak ngorat ya ayeuna kudu diajar pepelakan. Naon da wing mang? Geus atuh pepelakan. Melak naon? Melak budak jeung pamajikan. Hudang atuh lain cicing wae gawe geura. Atuh neng keur kieu teh rek gawe naon atuh? Nya da budak teh isu kudu bayaran sakola ari Aa. Yeuh, bejakeun ka guruna perkawis bayaran sing sabar heula we atuh. Aa masuk ngagampangkeun kitu. Ih, lain kitu carioskeun ka guruna ku bahasa anu lemes. Bu, perkawis ilmu anu dipasihkeun ka si AA, hatur nuhun. Ngan perkawis bayarana abdi ngan tiasa mayar doa. Gitu. Ya Aa tong sok loba heureuy geura. Lain loba heureuy, geus mah budak jadi titah mikir, titah mayar deui. Keur naon we? Kieu mere aing keur di harurung ku bingung aing. Ai saya teh sok bararingung euy bisi ngalalauk menang maung. Oh iya teh, boga babaturan teh aing mah. Nu aringet aing keur boga kasusah mah. Oh gitu. Ieu aing boga tips ieu supaya maneh sangkan babaturan maneh teu poho ka maneh. Naon tah? Nah, tipsna kieu, tiap jelema nu mempohokeun ka maneh, datangan hiji-hiji. Terus ku ente injeman duitna, pasti ingetin ka ente.
Urang teh boga kabogoh euy, tapi kolot teu ngijinan euy. Nah, aku naon? Heuh, peda urang teh umurna beda jauh euy. Teu naon, beda jauh mah umur mah. Nah, Nu penting mah beda kelamin. Gimana, Ge? di warung no meuli kopi. Ulah ngopi wae bisi kana lambung, angguran mah nginum Ciherang. Sehat. Justru nginum Ciherang mata ngaganggu pernapasan. Penyakit tuh. Ya heuh, lamun pek nginum Ciherangna tina irung. Gi, Mah. ih ieu nya dina Instagram meni ningali awewe nya meni matak pikabitaeun make baju karetat kadang-kadang ningali teh ningali meni teh di baraju kieu itu gerana TikTok geura aduh aing mah sok geus kadang-kadang sok anak teu Eta teh mang tandana akhir zaman. gitu Heeh. ieu kumaha nya inung bapana sidik uing mada ningali teh poe kerjaman kiwari Heeh. bingung kopi beak beas erep gas erep aing masuk aduh sok sok ripuh Tah eta mah tanda akhir bulan, Mang. didinya mah sok tara baleg ngabejaan tatani teh panen kuat kagaragal kabeh Gagal kumaha teh mah? heuh eta pelak paria parahit kabeh Li, urang teh sebagai generasi NU, urang teh wajib euy nuntut ilmu ka para kiai, ka para ajengan teh. Arek itu orang itu nggak tuh Nah, situ goblok make kudu eueuh. nuntut ilmu. Nah, aku naon? Arek ilmu boga salah naon tuh, kudu tuntut sagala. Boga dosa naon arek ilmu teh, kamu tuntut naon PK pengadilan mah. Si goblok. Mang, sabaraha eta bata? Hai bata tilas mamirah, Neng. Muhun sabaraha pangaosna? Ari ka Neng mah wios we lah mang mangan 600. Meni awis 400 we nya. Atuh Neng tebih teuing ari 400 mah. Terus pasna sabaraha? Wios we lah 500 kan Neng mah. Alim yang 450 we nya. Emang Neng periogina sabaraha truk? Hiji butuh lagi mang jang maleduk mantan. Nya atos atuh urang komitmen we ayeuna mah. Komitmen naon atuh Neng? Nya eta kahoyong aku maha. Nyantos kieu we ayeuna mah. Neng daek teh jadi nomor 2 ayeuna mah. Sok sangeunahna aing ngomong teh. Maksudna jadi nomor 2 dina kartu keluarga. Wah, kunaon mah? nyeri beuteung geus 2 poe gi Geus diobatan? heuh nya eta bingung urang teh meuli obatna bising salah Sugan mun keur kitu karasana kumaha? mun keur hitut mah biasa we sok kaluar saeutik-saeutik jeung bukurna Eta mah tandana mules berdahak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bro sehat? Alhamdulillah, Mang kumaha sehat, Mang? Alhamdulillah, bro sehat. Kamari musik Citarum teh hasil teh, Mang. Aing teh isuk ngaji centul. Oh, anjing nu nyangut di hiji acan. Atuh, geus emang malah kulutus kitu. Anjing diteguk kulutus kumaha aing meuli eupan numpang halusna. Aing meuli jejer numpang halusna. Goblok geuweut nu nyangkut di hiji acan. Kela eta mah laki lauk namang. Henteu anjing. Ih, si goblok. Kenapa ya ibu-ibu teh sok ararane mun mau motor teh? Ari mengkol ka kiri, ari sen ka kanan. Yuk, mari ogenya. Aya ibu-ibu nempuan we lampu merah. Pulang jentul we di dinya. Cicing di tengah jalan geura ih. Nyapan eta mah lampu merah. Bari oge nanaonan atuh nempuan we lampu merah aya geus hejo ditinggalkeun.
Atuh siga Pak Boy ye. Kenapa naon ieu teh? Mang Giwa. Ya, uing rek tarucing. Kumaha tamang. Cek didinya barang gawe ngeunahna mending ku bibir atau ku leungeun. Nya make leungeun atuh mang. Cek ente gi. Sarua leungeun atuh mah. Atuh ngeunah keneh make biwir barang gawe mah. Daripada ku leungeun. Banyak teh gawe naon. Ih, Neng mah ya Allah, aya nama meuni teu romantis. Romantis kumaha ari Aa? Pokona mah beda jeung baheula ayeuna mah. Emang Neng baheula kumaha? Pokona nama Neng ayeuna itu meniti is sati is kulkas. Da baheula mah Neng teh hangat sehangat kompor Neng. Nya tong heran we Aa. Dan Neng mah aya keneh turunan sareng parabot dapur. Nong, kunaon ulun jentul wae. Biasa kemikiran kabogoh nih. Emang kunaon kabogoh? Tadi teh abi teh ngecek HP si Aa. Pek teh aya ngaran ayang buntelan hitut. Alah, si Aa selingkuh. Tah eta abi teh penasaran, ku abi teh diteangan ngaran ayang buntelan hitut. Ku abi teh ditelepon we eta teh. Pek teh nyambungna ka HP abi. Alah, romantis sekali. Lain romantis nong, kasebeleun boga lalaki teh. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam. Barudak. Lain kieu urang teh. Cek coba isukan pangumpulkeun kolot-kolot barudak anu teu bisa mayar sakola. Bagja si Amang eta euy. Ade mang eta rek dipangmayakeun kabeh anak nanti tah kumpul di dieu teh. Lain goblok, urang ceurik sasarengan di dieu. Meni sarariunnya keur pandemi kieu mah rek ka mana-mana teh. Ya atuh padan ulah ka mana cek pamarentah ge. Atuh dah hayang liburan merenong. Nyanya jaba usum hujan, reka gunung sieun longsor, reka pantai sieun tsunami, reka mall oge sieun ku corona. Yang geus we cicing di kamar. Asarua wae sieun, Kunaon? sieun hamil. Mikir titah mayar. Nah. Ulah makakar. Panoe lampu merah bari eureun di tengah jalan. Ya heueuh atuh ye, kan lampu merah. Udah bari oge naon, bukan lampu merah aing geus hejo ditinggalkeun. Atuh siga Pak. Kurang kompak ayo. Atuh siga Pak Boy ya Allah. Atuh terus nahan seuri. Lampu merah. Ibadah oge nanaonan nampan lampu merah ieu hejo geus hejo ditinggalkeun. Oh, sia. Sia. Udah lain. Ya ibu-ibu teh sok araraneh mun mau motor teh. Ari mengkol ka kiri. Kuat. Eta kumaha kitu karasana mun hitut. Sama tadi goblok anjing aing teh isu ngejecengkeun ti subuh. Anjing teu meunang hasilna. Aing ulah pelutut sang teu berat. Oh, bener. Sampurasun dulur-dulur sadayana tong hilap subscribe atau subscribe naon balah pokona nama channel ieu oge di like, comment, and share. Loncengna tong hilap supados henteu katingalieun channel ieu. Hatur nuhun baraya.